Ya pokoknya sorabina tah. Duh, haneut keneh, ini haneut keneh, loba keneh tah. Tuh. Jadi kabeh nate ieu teh sorabi deh. 100.000-an, Bot. Si goblok. Daun da aing mah teu pesen sorabi sia teh. Haneut keneh. Karek bieu pisan. Arek di karek cok masak cobaan heula. Panas henteuna lamun tiis eta nu kamari ieu mah haneut karek ayeuna. Da dewek mah teu pesen sorabi ieu. Ieu sorabi geus diasakan. Ieu aya rasana nu rada lada aya nu make endog aya. Aya oge anu make naon alah dage aya. Kebenaran pamajikan dewek itu nungguan sok duitnya kadiekeun uru atuh lalila teuing. Si goblok. Da aing mah teu pesen. Anu ayeuna sorabi teh ieu teh. Lain nu kamari lain atuh nu kamari mah meureun ge asem. Nu ayeuna eta teh sorabi teh. Si goblok. Kadieu sia kadieu. Ulan. Si goblok digeroan ku aing ngalikna ka ditu anjing teh. Naon sia teh anjing? Aing bener teu nanya di dinya ieu sia teh. Si Indah ini balik-balik ka ditu sia teh, mal balik sia mah. Oh palai. Atuh pot teh berean ka ditu. Pasorangan teh dibeli loba yeuh, berean atuh si itu. Da kabeneran ditu dari diasakan kabeh. Ieu kabeh ieu teh aya meureun eusina teh aya 20 mah. Berean atuh saltik mah sia teh jeung babaturan ka ditu teh. Si anjing teh. Bikin we ku sorangan ka itu kabeh. Nyokot bae serangan cenah ge. Si anjing da aing mah teh dita ieu. Urang angeun atuh sia teh. Si anjing teh. Ieu teh make arit, da bugur rek ngabobot pare sia teh. Sia tong heureuy seru Biasa bae biasa tuh. Boleh lah itu. Sok sia. Camemeh sorangan. Ngalewatan ieu jalan. Tang hareupan lah dewek ya. Wani sia ka aing cebot. Teu wani naon sia teh. Sorangan sarua ngadahar kejo meureun. Pain aing malah ngajar kejo. Dahar naon? Dahar tuntut. Si anjing. Ampun teh. Maju sia cebot ka aing. Boleh lah. Sok sia lawanan heula aing pokona mah. Ya kelah tuh. Caranya karena heula. Tanda datang bot. Acan. Tadi nungguan. Ti tadi. Tanda datang biasa we ada boleh tarawih heula boleh jauh lagi. Wah. Da dewek karek datang. Jadi dina penting ayeuna teh urang teh hiburan deui wot. Biasa we atuh hiburan deui. Teh kemana deui atuh urang mah da. Lamun teu kieu mah sesuganan we atuh dah. Isuk pagi teh urang kalah hasilna dina kikian teh. Mudah-mudahan we atuh. Sing tiasa kahibur warga-warga sadaya khususna urang Kuningan. Ya boleh lah. Alah. Dari kemarin saya adalah biasa we udar-idar buat kamana-mana. Geus ka sawah, ka kebon, di papai. Dek naon gadinya? Dengan supa. Menang supana. Nyata henteu. Sia nama euy. Wah, baheula mau menang supa teu ngeunah buat jeung Indomie teh euy. Nya jeung mie lah. Enak teh direbus. Supa lamun mie nya di oseng teh. Wah, enak teh supa leuweung mah. Nya.
pokoknya pangeunahna we lah. Udar idar kaleuweung teh sugan terek meunang talamun anu leuwih ngeunah mah supa surampak. Naon supa surampak teh? Supa naon teh biasana masuk disebut supa tikukur teh. Aya gitu nu ngaranna supa tikukur. Aya. Si goblok tai kerja di teh hayo we udud sia mah aing minta tuh set udud. Ayo we nyotan udud sia mah euy. Ari aing teh dibere sia mah. Ya, kena euy geus ah. Lilaeun kena. Tak kieu si teh pot. Urang teh da geus lila prot diajar ngawayang teh dia wayang teh geus lila. Tapi naha urang teh daek bisa-bisa. Teuing pedahkan boga apa carita teuing kumaha ieu teh pot. Nungke mah atuh urang teh diajar pot. Carita naon kitu tah. Dengke atuh sabar heula da. Ngalalanya heula segala macam ge. Da kudu apal caritana da teh mode wayang teh. Ini mah kakawen mah kudu nyaho. Kakawen dewek bisa kakawen. Bisa kakawen, bisa caeutik mah. Cobaan kakawen kumaha? Boleh lah. Ya mah dari ajar dewek mah. Siti nu ngapasewakan busana. Busana maneka warna. Maneka warna. Siti nu ngapasewakan busana. Busana maneka warna. Serba kapuspita tunun yang panjreking sawarukma. Ya sarwa rukma. Renggeng manik narawatan narawa. Alus gini euy, tanda bisaan caeutik. Pancek didinya ge kudu loba diajar cenah. Nya. Selain eta naon deui? Selain eta naon deui? Karek eta wungkul. Eta keda teuing. Bener teh henteu da can apal kata-katana ge. Penting mah latihan we heula ayeuna mah. Nya heueuh atuh latihan heula. Segala macem ge tah nu engke mah lamun dina cacarita pawayangan si teh pot. Urang teh jeung dinya teh memusuhan. Dewek mah kan karakterna ge da wayang jahat dewek mah denawa buta. Jadi di dunia pawayangan mah kudu aya dua negara, dua tempat. Ai sorangan mah di negara Tumaritis. Dari dewek mah lain di Tumaritis. Di mana didinya? Itu di Amsterdam. Si goblok setemanya jauh-jauh tinggal ke Amsterdam tanaon dia teh. Sia itu bisa nyebutkan nama jauh. Si anjing teh sia. Dewek mah jadi jama jahat. Ya cari tanah kieu lah. Kumaha. Cari tanah sorangan teh jadi musuh dewek engke dewek
rek maling rek maling pusaka layang Jamus Kalimusada. Dului tak sorangan teh dihadang. Nah dewek maksa teh. Tidinya terjadilah perkelahian yang sengit. Beneran jogolna, beneran atuh teh. Kebeneran mah tuh seru teh. Boleh lah kalau gitu mah. Sok di kumaha mimijina teh. Tong diajar we ya mah. Nah dewek dik datang. Mau mimitina geus kumaha dewek bae kita sorangan mah. Nu penting mah sorangan mah. Naon ngaranna teh? Ngahadang dewek ke dieu. Supaya ulah kejadian kapaling ngajaga eta layang Jamus Kalimusada. Boleh lah sok siap lah. Siap lah. Dari tanah dewek datang di jauh. Sok. Hap. Sahaya hadang jalanan aing. Dewek saha? Dewek Thomas Alva Edison. Si anjing. Banyak Thomas Alva Edison kawas gitu udang sate beungeut beureum. Anjing tong sok membawa beungeut sate. Da eueuh di dituna sate. Minggir sia aing ngalewat. Da kadinya geda jalan mah lega. Minggir we pokona minggir. Dek ka mana kitu sorangan? Aing erek ka nagara anu dek dijugjug ku aing. Apal nagarana? Nyaeta henteu. Si anjing sia. Nagarana teh eta ngaranna teh Nagara Tumaritis. Tumaritis. Cek beja cenah. Didinya aya pusaka anu bakal bisa ngajaga negara. Ngajaga negara. Eta pusaka pangmujarabna. Lamun eta pusaka dibabetkeun ka leuweung bakal jadi karaton. Si anjing makanya saya begitu dialungkeun ka leuweung bisa jadi karaton. Bisa mah tuh anjing geus mah. We kitu. Pan eta mah keur ngarang, da mah keur ngarang carita eta mah. Boleh lah. Gitu. Jadi lamun dialungkeun ka laut jadi naon? Lamun dialungkeun ka laut jadi kapal. Ngerti itu sia? Ngerti. Dulu dek kumaha? Ku dewek rek dipaling. Kusabab eta pusaka teh aya di Nagara Tumaritis. Anu dicekelna nyaeta ku hiji jalma anu kolot aki-aki tapi sakti cenah. Bapak aing meureun. Sakti tata jalma aki-aki teh. Sakti. Pokona ku dewek dek dipaksa sabab dewek meunang utusan ti junungan kaula pikeun ngarebut eta atau mau eta pusaka teh. Alah jalma jahat. Benar-benar kitu bahasana kitu halus. Cicing sia mah teu da aing geus ngarti. Bisi we atuh salah sok tulikeun. Rek niat jahat ya jalma. Mangkana sia minggir aing ngalewat ka dinya.
Woi, balad-balad Kurawa ka dieu. Baturan dewek ya. Mau batur sigana mah euy. Nya. Mana itu teh? Diuk sia diuk. Ulan. Diuk. Manawi teh jeung Manawi. Cek beja macana ge lamun jalma teh ya. Matak ari naon-naon teh. Bejaan heula segala macam teh ya. Ngong padu toloyong wae indit atuh. Jadi dewek teh nyaho naon ka dieu teh, bejaan heula atuh. Moal balik anjing. Geus aya nu kieu mah sia teh nahan buat nuturkeun aing atuh. Ye dengekeun ku sia. Aing panggih tadi jeung tukang sorabi, sorabina ngeunah. Ngan eta dewek keur meuli sorabi loba jalma nu leumpang ka darieu. Atuh dewek teh nuturkeun, di geruan eta jalma ngajar dog wae ngadonting calungsot indit. Bulan sorabi lain tukang apem sorabi dengekeun atuh set aya yang keur nyarita teh. Kulan? Ya aing teh ngomong naon? Tah eta heuh bener. Di Parapatan tuh cek aing geus apaleun sia eta mah di Parapatan. Di Parapatan jala eta teh tukang sorabina teh. Ngeunah teh sia. Aing tadi nyimpang teh ka tukang sorabi, anjing sia ngajedog sia, diuk sia. Aing mah teh ngajak di dinya ieu. Pilih sieun sia teh. Acau aya sia mah. Di Parapatan. Aing mah di Parapatan tukang sorabi teh. Sorabina mah ngeunah Ngeunah pisan sorabina teh. Eta sorabi digoreng. Sorabi teh di garangna teh make daun, make dage, make sambal, sabrang, samara. Jeung gorengan bala-bala. Anjing sia teh ngajedog sia teh. Nyaritakeun hakaneun ka dieu aing erek ngalewat ka ditu sia. Rek neangan layang jamis kali musada sabab kaula dititah kudundungan dewek pikeun eta neangan pusaka eta lain jeung goreng tahu jeung bala-bala ngeunah sorabi mah pokona mah pulan daina mah keur teu jualan tutut ayeuna mah nu diimana keur ariweuh ayeuna mah nyanghareupan bulan puasa hese pokoknya mah geriweuh jadi teu kaburu ayeuna mah tutut mah ngan ayeuna teh lumpatna teh kana keur ngajuaran sorabi teh sorabi haneut bising bade pesen ka abdi mangga ya anjing sia aing teh nanyakeun sia diuk sia ka tukang lamun tutut mah engke geus lebaran biasa nama daina mah teu kaburu siapa nanyakeun bae tutut atuh beuki tutut sorangan tah tutut mah biasa nama sok make ceker ngeunah teh jeung ceker teh cekerna dipikeun tutut dahar ngeunah teh ti anjing sia teh alah ngacapluk saha beginu gelo sugan sia teh roreh keula sia ceuli bulan duet tah heueuh ngeunah sia tempot bising mang cepot atuh bilih pada pesan mangga ka abdi si anjing ieu teh keur nyieun carita ulan keur nyieun carita si itu teh rek meling layang jamus kali musada pusaka teh itu maritis di negara aing caritana teh dek diborong kabeh sorabina atuh tadi atuh beureun ku dewek teh meuli dipangmungkuskeun ka dieu entong ngomong arek ayeuna ngomong mah atuh kudu balik deui nya ke tungguan heula sakedeung dek di arek diborong mah sorabina rek digarang kabeh rek diasakan kabeh rek dibawa sabar izin basia we lah aing mah teu pipiluning kana karari itu mah
sama keur nyeun ieu skenario sia teh. Oh nya tuh. Oh sadaya berarti. Nyaho lah, dengarti aing mah. Teu pesen ieu teu pesen. Oh jatuh. Ari kitu mah digoreng heula sadaya. Permios heula tuh nya ieu bade diasakan heula ka bengke dicana ka dieu nya berarti. Wah aing katembuhan ieu mah euy. Pasti manehna ka dieu moal sorabi loba ieu. Duh aing keur mah teu boga duit pokoy teh. Aya pikir saeunaon Gusti? Ieu ge sim abdi dipanggil ka dieu. Aya pikir saeunaon manawi jeung manawi ku abdi tiasa dibantos. Yok. Muhun aya pikir saeunaon heula. Oke caritana. Oh boleh lah kalau begitu mah. Ari ieu saha Gusti? Eta jalma nu hadang perjalanan urang. Nu kudu dibabad da eta jalma teh. Disingkahkeun kudu nama. Oh iya tuh. Pilih aya butuh bantuan mah kangge nyerang manehanana ku abdi. Diuk we heula diuk. Mangga atuh. Kumaha ieu caritana aing lieur aing kieu mah Jadi ada si repot, saya mau pura-pura tanya hoe atuh, icing heula, ge heula sabar. Betulina kumaha ieu teh? Heula ya deui, ge heula sabar. Ya poce. Sorabina tah. Duh haneut keneh, ini haneut keneh loba keneh tah. Tuh. Jadi kabehna teh ieu teh sorabi deh. 100.000 bot. Si goblok. Daun dah aing mah teu pesen sorabi sia teh. Haneut keneh. Karek bieu pisan. Karek di karek cok masak cobaan heula. Panas henteuna lamun tiis eta nu kamari ieu mah haneut karek ayeuna. Da dewek mah teu pesen sorabi ieu. Ieu sorabi geus diasakan. Ya aya rasana nu rada lada aya nu make endog aya oge anu make naon alah dage aya kebenaran pamajikan dewek itu nungguan sok duitna kadiekeun uru atuh lalila teuing si goblok da aing mah teu pesen anu ayeuna sorabi teh lain nu kamari lain atuh nu kamari mah meureun ge asem. Nu ayeuna eta teh sorabi teh. Si goblok. Kadieu sia kadieu. Ulan. Si goblok digeroan ku aing ngalingna ka ditu anjing teh. Naon sia teh anjing? Aing bener teu nanya di dinya ieu sia teh. Si Indah ini balik-balik ka ditu sia teh. Mal balik sia mah. Oh palai. Atuh pot teh berean ka ditu. Pas sorangan teh dibeli loba ye, berean atuh si itu. Da kabeneran ditu dari diasakan kabeh. Ye kabeh ye teh aya meureun eusina teh aya 20 mah. Berean atuh saltik mah sia teh jeung babaturan ka ditu teh. Si anjing teh. Bikin we ku sorangan ka ditu kabeh. Nyokot bae serangan cenah ge. Si anjing da aing mah teh ditai ieu. Kurang ajar sia. Hari itu balik sia teh moal balik Ieu teh keur nyieun carita ieu teh. Bulan keur nyieun carita. Oh. Atuh mangga ke dipangnyandakkeun. Teuh. Mani kudu we dipangyokotkeun teh. Ya atuh. Sok cepeng atuh cepeng. Ieu cepeng. Itu cepeng. Anjing panas atuh sia teh sorabi panas keneh. Nu ayeuna teu tiis ieu teh tiis panas teh. Atuh panas ieu kana leungeun momod sia teh. Nah ieu teh sorabi teh tiis kitu cik dirabak wae. Heuh geuning tiis. Sakitu we Sok mangga dilajeng heula tuh. Mana teh cepot duitna ka diekeun. Aing we jadi katembahan buntut maung. Kudu we mayaran jaina teh.
Mana tuh kan dia keburu nungguan tuh di mah dek balik cenah ge. Aing ya aja dah makasih lah. Si anjing teh aya kumaha saja jualan teh. Jadi tuluina kumaha ieu teh? Tuluina tadewek maksaina heuh sok atulah. Rek nyingkah moal sia. Moal dulu. Lamun teu nyingkah ku aing deulegeun sia. Dibabat maneh. Dibabat make naon? Make leungeun atuh sia teh. Si anjing teh. Ieu teh make arit, da bugurek ngabobot pare sia teh. Asa tong heureuy seru Biasa mah biasa tuh. Boleh lah kayak itu. Sok sia. Samemeh sorangan. Ngalewatan ieu jalan. Tang hareupan lah dewek ya. Wani sia ka aing cebot. Teu wani naon sia teh. Sorangan sarua ngadahar kejo meureut. Aing malah ngajar kejo. Dahar naon? Dahar tuntut. Si anjing. Ampun deh. Maju sia cebot ka aing. Boleh lah. Sok sia lawanan heula aing pokona mah. Ya kelah tuh. Caranya karena heula pot. Sok sia. Boleh lah sok coba jeung aing. Latihan eueuh beneran. Yo udah moal sok bodohan ieu mah. Pinggir sia cebot, rek nyingkah moal. Moal deuleu. Sok langkah heula aing. Tah. Deulekeun sia. Pangbabuk aing mah sakali ge pajet sia hulu. Atuh ari bisa mah. Ya, acih. Sia geuning nyaanan goblok sia teh. Deungeur geuning nyaanan sia teh ngalah lieur aing aduh. Ya, kudu nyaanan atuh sia teh sok buru. Maju ka aing. Boleh lah sok. Kumaha teh juga teh babalik set. Tut. Aduh, entong nyokel nu kitu sia goblok atuh sia teh Mules nu kitu mah. Kudu sia teh. Sok. Set. Dibandingkeun ku aing ye. Set. Tut. Kumaha sih ngajogolkeun teh geus aing mal balik. Aduh, ampun teh. Matak sia teh mal balik deuleu kumaha teh jadi pabaliut kieu euy. Aing jadi terbalik kieu euy. Dan capek euy. Naon tadi teh jiga aya nu riweuh-riweuh di dieu teh? Kak. Si eta we atuh da ngajak jojogolan. Ngajak jojogolan? Jogol beneran? Jojogolan. Nya teh caritaan maksudna mah meureunan tapi da teu pugu geus tong teuing ke heula. Oh, carita nama ke ngadalang si eta teh nya. Tapi teu nyawa teh teu pugu dah aing mah. Mah teu pingarakeunna teh rek bisa-bisa cenah ge euy. Atuh sing bener we latihan teh. Nya nyerakeun ku batur asal-asalna kira-kira teh bisa mah geus we sabisa-bisa tong sok ngaya-ngaya. Jejeng sia. Ngaranna ge berusaha atuh da kudu urang teh bisa teh. Tapi da aring pingarakeun mah montong teuing atuh da. Nya. Bieu teh naon caritana? Teu nyaho teuing. Asa riweuh kieu euy. Atuh da. Mending kene ngobrol biasa we atuh. Montong gituan erek mata tarucingan boh naon. Bisa gitu tarucingan bisa. Kumaha?
tangkalna leutik. Tangkalna leutik ari daunna gede. Naon tah? Tangkalna leutik, daunna gede nya. Tangkal cau. Tangkal cau mah daunna gede. Tangkal kadongdong. Jauh-jauh karena tangkal kadongdong lain. Markusa. Komo lain markusa mah. Tangkal naonna tuh? Tangkalna leutik, daunna gede. Naonna tuh? Ya tangkal talus atuh. Sok we daunna gede tangkalna malah leutik teh. Tapi bener oge euy. Jaing ye. Buah naon lamun geus beureum teu bisa didahar, lamun hejo kena bisa didahar. Buah naon? Buah kawung. Lain jauh kana buah kayu kawung itu teh. Buah delima. Delima kan beureum. Lain goblok teh. Alah, buah naon atunya? Buah jambe tah, buah jambe heuh. Lain. Naon bi teh? Buah naon lamun beureum teu bisa didahar, lamun hejo kene bisa didahar. Beureum bisa teu bisa didahar, mun hejo kene bisa didahar. Alah. Buah kalapa. Anjing onyak kalapa beureum nya. Ya kalapa beureum. Tapi da eta mah lain asak. Taluk ah. Taluk taluk. Buah naon nu asak teu bisa didahar, hejo kene bisa si didahar. Nyaeta buah rujakeun. Si goblok teh jauh-jauh. Da masing nu beureum kita bisa didahar nya teh. Tapi da teu berlaku dinu jang rujakan mah kudu nu hejo kene. Geus ngaco we sia mah nya. Alah, cepot. Geser atuh ka hareup. Si goblok teh. Indah induk teh yeuh. Lain kamari mah sorangan bisa suara Gatot Kaca, suara Sadi itu teh Rahwana. Itu teh bisa di mana? Atau tidak atuh. Ai diajar mah. Dari ku guru mah beureun ada dewek mah teu boga duit. Geus teu kaburu ongkoh, geus teu kaotakan ongkos. Dan we saanjongna lah. Halus tapi sorangan lumayan. Aya nu ngalem cenah sorangan teh pinter cenah. Bisaan cenah kayak gitu. Atuh aing gawat. Terus ayeuna naon ieu? Mintonkeun suara saha? Ayeuna cuang diajar suara si ieu. Suara Dorna. Gambar gitu balik satu suara Dorna teh. Aing geus latihan. Kamari 22 peutik di sawah. Goblok. Banyak latihan di sawah. Latihan mah di mana wae. Di sawah aing latihan teh. Suara naon bieu teh? Suara Dorna. Cok ti kumaha? Tah kitu Aswatama. Matak dengekeun ari kolot cek nyarita teh Aswatama. Ya. Cek ama dengekeun Aswatama. Sateuna ka aing atuh. Waduh bana ieu baker umpamana ieu mah umpama. Sok atuh. Dengekeun Aswatama sia teh. Ceuleuh batur mah ieu sakola teh laluhur sia mah. Nyana mah disakolakeun teu balik. Di titah sakola ngaran balik. Di titah naon ngaranna teh masantren ngadon balik.
batur mah jarungkung saya teh sakola teh pararinter nepi ka ayeuna aya nu jadi kiai aya nu jadi dokter ari sia jadi kuli macul deui wae teu mikir sia teh aswasta mah deuleu ama ya ama kajen kieu ge ama geus kolot ama pinter segala rupa pinter segalana macul bisa karena pendidikan oge apa bahasa Inggris nyaho tak turutan itu kolot-kolot itu aswasta mah sia teh sing nurut ka kolot teh maneh teh yang bawaan kolot maneh teh gini gitu eta mah aku kumaha ama we eta mah nya kaula geus lila diajar ngawayang ete bisa-bisa ai kumaha carana kuring hayang bisa ngawayang hayang bisa jiga batur kuring geus lela dihayang diajar ngawayang teh daek bisa-bisa cepot geus aya meureunnan sataun kuring kikieuan teh daek bisa dina carita wayang ge geus teu jelas teu puguh nyo wayang we ge geus teu baleg yeung tobat cepot geus kieu kudu kumaha ye kuring kudu ka mana nyapi lampaheun kudu ka saha nya kuring diajar padahal mah ieu kuring sok unggal poe hampir unggal waktu osok nyeuleuh YouTube osok nyeuleuh wayang tapi kuring naha teu daek bisa aduh ala ieu cepot alah badak pilieun euy diajar nu kieu mah bener kudu unggal poe sigana mah euy cepot geus sabar we atuh sia teh nyari no wayang mah ulah sarua teuing atuh kudu aya perbedaan nya keun wae atuh urang mah kieu we saayana sabisana darek sarua teuing mesti jadi saingan kita teh keun wae atuh kieu wae heula minimal atuh dina ucapan atuh rada-rada aya atuh nu kaharti moyong naon eta naon diajar ngawayang minimal aya nu rada nyeureub saeutik mah kan wae atuh da kena diajar sok wae atuh tenang wae atuh da mulai nu ngageunggeureukkeun ieu urang mah niatan ngamumule seni musik seni budaya Sunda anu perlu kurang dibumule teh ye nyaeta salah sahijina wayang golek urang mah mika resep wayang golek teh mika cinta wayang golek manyak ngasaukul mika resep bari jeung urang saeutik gedenan teu bisa minimal urang teh kudu nyaho karakter si A si B nya ieu wayang si ieu mah karakterna kieu wayang si itu mah juga kitu atuh aka bener tai sorangan mah karakterna teh karakter jahat ceuk saha Kak karakter jahat sorangan meureun nu karakter jahat mah si anjing atawa sorangan mah karakterna tukang nginjemkeun duit tahu lamun eta heueuh aing mengakui tasnya sih ngaku gini bayar sih teh ka aing nu kamari can bayar keneh sia teh atuh engke atuh akad can boga manya jeung dulur teh mani keukeuh pisan kuduna mah eta teh diimpaskeun teh aka udah dewek da butuh atuh sia teh da ingin nginjem deui teh di mana di Bang Emok alah ampun teuing dah gitu euy. Jadi memang orang tidak benar-benar jadi ngaranna diajar nu kieu memberi memang kudu lila. Da kahiji nama orang tidak eueun ngajaran beureunan
tah eta nu penting nama da nu ngajaran teh. Lamun aya nu ngajaran mah teuing meureunna. Nya urang makan saya aya sok ningali lah dina YouTube tayangan-tayangan. Sok ningali dina Google carita-carita nangan can apal bener. Ya kurang teh kan sameme pentas teh urang teh kudu latihan heula teh. Itu kudu latihan heula caritana jiga kumaha waka langsung direkam. Lamun direkam mah bisik salah. Jadi kudu diapalkeun caritana teh. Itu sia kepot. Yang cuma ada urang kan ayeuna teh keur ngapalkeun yeuh. Dina carita teh nyaeta carita si Dewi Sinta dipaling tah. Urang keur ngapalkeun saeutik-saeutik keur dibahas. Sugan we engke mah bisa beureun. Nyata lamun eta teh carita eta teh wakal langsung pentas sok we kaasak heula. Apalkeun teh sing asak heula. Karek lamun geus asak bisa apal karek pentas direkam. Sugan we payu. Mudah-mudahan atuh. Nya. Da tuh kudu panjang-panjang lah. Nu penting mah urang hiburan baheula dina penting aya namanya. Oh, hiburan we, na penting aya nama. Kebenaran pan aya nama bulan puasa orang bari nungguan waktu sahur ongko nya siap encan yang sahur geus naon lauk asin anjing semuanya jeung lauk asin eueuh eta ayana teh da lauk asin satu sakitu bae heula lah ieu pada hitung-hitung pemanasan urang teh nya hitung-hitung pemanasan bae urang mada diajar ongkoh ieu mah ngasakeun suara. Dede ka mana deui ka saha deui atuh da urang teh. Oh ayeuna bada kudu minimal atuh urang teh. Suara-suara we heula atuh urang kudu bisa ngabedakeun ulah ngageblek teuing suara teh. Nya kuduna mah da urang makan ari mode ngajog naon ngaranna teh ngagulak-gilak wayang mah da can pati paham nya urang teh da kan sabari diajar meureunna neuh. Sabari diajar segala macam ge memang da perlu urang teh latihan teh kudu unggal waktu siga nama pot. Unggal waktu. Unggal waktu mah beureun ge da sok kadang-kadang mah teu ieu sok poho deui eta teh. Nya da kudu kitu kudu sering sing sabar we atuh maneh teh nya tong gurung gusuh teuing maneh teh cepot sing sabar ya sugan we atuh isuk paketot teh urang teh aya nu manggil nya aya nu mere bahan carita nya tadi penting mah mode carita gitu masa sanaon ngaranna teh sakata dua kata tilu kata urang bisa ngayal jadi panjang gitu. Namun dina isi berita mah jadi rilis teteh. Itu cek cepot. Sih. Ya sugan we atuh. Aya nu manggil, tapi dewek mah lamun aya nu manggil moal daek. Nah, moal daek. Udah teu bisa teh ya atuh. Pan diajar kudu wanian. Oh, saya teh kudu wanian saya cepot. Aya nu ngaguruan mah daek we heula. Rame jeung dina mah kumangke sia teh. Ngerakeun lain masalah naon bisa kacau. Ada teh penonton teh bubar we. Ngerakeun ka dewekna, ngerakeun oge ka nu undangna. Nya atuh si Aka. Urang makan diajar we heula atuh Aka lah ayeuna mah. Ngasakeun. Kumaha teh nya. Itu urang mah ulah naon ngateh ngarawuh siku urang mah sabisa-bisa we saakal-akal heula. Yang geus lah. Jadi dina penting ayeuna mah urang cukupkan sekian dulu meureunan heuh. Boleh lah. Isukan deui urang ceung asakeun diajar. Ngabahas masalah carita pawayangan. Carita nawe heula.
ku carita na heula. Carita na we heula. Waka dipintonkeun ku urang. Teh lamun geus apal karek kurang dipintonkeun. Kitu kajadianana teh tah. Si anjing si teh. Aing kamana wae lah nyarita mah pokona mah penting mah aya lah bisa ngomong. Atulah. Da dewek mah bener euy. Jadi teu pede euy. Sabenerna mah teu pede dewek teh kikeun teh euy. Ngerakeun cenah naon teh mah wayang lain ngadalang lain cenah ngacapluk. Ya kan wae atuh nu penting mah urang hiburan bot. Da urang mah ngahibur lagi ngahibur si eta nu wayang teh. Dan bae batur mah kahibur syukur teu kahibur nyanggeus teu naon. Kaharti syukur teu kaharti teu naon. Itu sia teh bot. Geueuh sih. Kana gitu nama. Tapi da angger aya era mah aya dewek teh euy. Yang pasti lagi meureun loba jalema teh cenah geuna naon teh mah wayang lain ngadalang lain carita na kitu buku naon cenah kitu. Ngobrol itu jelas cenah kitu. Teu ngarti bae cenah ge. Duluan teh cenah tapi da nya teh da. Kudu kumaha deui da urang mah da memang keur diajar ya teh diajarna memang teh daek be bisa ya teh deuh. Mun aya nu komen mampak komentar dia teh ye kieu carana kitu carana gitu. Dibahas atuh urang teh eta si eta mah geus meujeuh sakitu. Kasih itu mah geus sakitu meujeuh. Rada ditingkatkeun deui kuduna mah aya nu ngabejaan kitu eueuh. Aing unggal posting wayang eueuh saeutik aja di komen. Deuh mata sedihkeun we aing Sabar tapi kudu sabar. Wah kudu sabar atuh sia. Hari hirup mah insyaallah dengan kesabaran pasti sukses. Jadi pasti sukses ya. Pasti sukses. Hidup cepot. Jadi naon cenah mah hidup. Pokoknya mah hidup we. Lah sakitu we wargi sadaya. Ya sanes kirang sono da ku sabab naon bising lila teuing ongko. Nyanda ieu mah keur naon teh nyawa wayang bari ngapalkeun nada A minorna lamun dina musik mah nya disuganan we aja beuki ka dieu teh beuki asak mudah-mudahan atuh aya geus asak mah atuh urang tinggal ngageroh deui nya tuang didangdanan leuwih hade leuwih alus atuh teu nyeureub-nyeureub teh ngeukeun wae teu jadi masalah. Ai masalah carita jeung kitu mah da kumang kewe atuh. Apal we meureun urang nyieun caritana teh apalnya meureun geus kieu we heula. Nu penting mah urang bisa naon ngaranna teh hiburan we heula ieu mah. Kitu sakitu lur nyong geus meureun nya. Nyong geus atuh ari geus eueuh deui bahan caritana mah geus we ke deui. Sukan deui ngabaruk cenah ge rek nyobaan live engke bari ngabuburit. Heueuh. Edek sorangan ngabuburit di mana? Da YouTube. Cuang itu cuang ieu cuang live teh di YouTube. Edek moal. Boleh lah. Jam sabaraha aja nak? Ya biasa we atuh. Sajam sebelum menjelang maghrib. Sajam sebelum menjelang naon ngaranna teh? Buka puasa teh setengah jam lah pokokna mah. Jadi lamun geus pas beres teh pas adan. Boleh lah siap lah. Iraha mulaina. Heula atuh urang neangan waktu heula. Jeung urang kudu mikir heula ya segala macam kudu dipikir heula. Bakal rame jeung henteuna. Tapi masalah ku ramena bak bisa henteuna gitu tah. Rame jeung henteuna mah da teu nyaho teuing. Da biasana ge tara rame ieu. Kitu euy. Ya siap lah. Sakitu lur, atur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan sadayana tiasa ngadukung ieu naon ngaranna teh lain pagelaran ieu mah nya nya wayang memulai seni budaya Sunda nya seni Sunda wayang golek tiasa ngadukung laku sabab kuring mah hobi resep ongko lain mah saukur yang konten unggul tapi da dewek mah resep nikah cinta karena seni Sunda khususnya seni Sunda wayang golek. Mudah-mudahan wargi sadaya nuhunkeun pidoana ya kuring ye sing tiasa we gitu
ngarti asa ngahibur wargi-wargi sadaya nya mudah-mudahan kuring teh sing calakan dina cacaritana mudah-mudahan kuring bisa lah gitu nya teu bisa ke nuhunkeun pidoana we mudah-mudahan kontenna rame nyong oh atuh sok aku makawe lah nya nu penting mah beres we sakit dulur kadeui lah sukan deui itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.